Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, daramang, tos taruang teu acan, gaduh beas teu, gaduh artos teu, gaduh caroge henteu. Pamit teu gaduh beas, teu gaduh artos, teu gaduh caroge mah wajar. Tapi teu gaduh beas, teu gaduh artos, gaduh caroge eta mah kurang ajar. Jeung naon boga salaki ari beas teu boga mah. Sabab tugas salaki teh nyiapkeun beas, nyiapkeun duit jeung pamajikanana mun aya. Duda wae boga ieu beas. Makanya enaknya jadi pemimpin duda itu akan banyak karya yang dilahirkan dari tangan dan hatinya. Kenapa? Karena pikiran, tangan, dan hatinya selalu bergelora dengan asmara. Mencari cinta sejati yang hilang dan pergi. Ingin menemukan pasangan yang dalam impiannya. Maka di tangan duda akan banyak lahir karya-karya sastra yang indah. Di tangan duda lahirlah Rindu Purnama. Di tangan duda lahirlah Galura Nyi Ratu. Di tangan duda lahirlah Strangenge. Di tangan duda lahirlah jalan-jalan yang lecir. Wah. Oke. Beres. Tapi jangan pernah Bupati Cianjur bermimpi untuk menjadi duda. Kalau punya niat dan punya mimpi, maka besok pergi dari tanah Cianjur. Sudah Bupati Cianjur mah kedah satia ka istri nu sajati naon deui nu dipilari. Gaduh istri jaba dokter, jaba putra mantan bupati, jaba gelis, jaba nyaah, lamun Pak Bupati Cianjur bangor kanu goreng teung teuingeun. Oke? Nya ari Bupati Kasep jaba dokter godaana teh loba. Upami Bupati kagoda tandana Bupati normal ken. Upami Bupati teu kagoda ku istri, justru kudu ditanya bising kagoda ku lalaki. Oke? Sugan we ku pamajikan ada dicarek baula babarengan deui jeung Pak Gubernur cenah. Alhamdulillah. Proyek jalan leungit kabeh di Cianjur. Heureuy ieu mah. Sehat. Sabab tugas pamimpin teh kedah ngabingahkeun rakyat leres teu. Keur peujeuh rakyat teh loba kasusah, loba kasedih. Pamimpin datang mawa kasusah jeung mawa kasedih. Pamimpin datang kudu bawa kabungah jeung kabagja supaya rakyat nu susahna diubaran ku pamimpinna. Jadi kalau di sini ada yang sakit hati, jangan pernah gelisah karena aku datang untuk mengobati seluruh rasa sakit yang ada dalam hatimu. Kalau di sini ada yang dirindukan, aku datang untuk memenuhi seluruh rindumu. Kalau di sini ada yang diharapkan, aku datang untuk memenuhi seluruh harapanmu. Maka tugas pemimpin adalah dia datang untuk menyelesaikan kegelisahan, dia datang untuk menjawab kerinduan, dan dia datang membawa cinta yang abadi. Wah, Cianjur atuh. Walaupun aku ditinggalkan pergi oleh orang Cianjur, tapi aku tidak akan pernah lelah untuk mencintai orang Cianjur. Ingat ya, aku tidak akan pernah menyesal untuk tetap mencintai orang Cianjur. Ngan bupatina teu ngarti-ngarti.
Brok, Pak Bupati hebat teh. Bapak Wakil Bupati hebat teh. Bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kapayun kapilih deui. Sing seueur rosorakna. Pokona nu jadi balad Deddy Mulyadi dibantuan tapi kamenangna. Keren. Aya duanya. Alhamdulillah. Kades ya ulah nyandung sia. Oke. Terus aya anggota DPR RI. Alhamdulillah. Putrana almarhum Bapak Adebar Bager teu? Bager. Alhamdulillah. Aya artis oge Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi. Kasep teu? Percuma geus boga pamajikan. Sudah tidak punya harapan. Wajahnya boleh gagah tapi ditakol ku centong cerik. Aya Bapak Sekda gerarna doktor. Dijiwir ku istrina. Mohon mah. Aya Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Aya Bapak Kepala Dinas Pertanian aya. Aya Kepala Dinas Kelautan aya, tapi tong ka lautnya bahaya. Aya Kepala Biro Umum aya. Biro Adpim aya. Biro naon deui aya? Biro Hukum aya. Biro Jodoh pan aing keur neangan. Oke. Cicing, orang tadi cerik we. Cerik teh menikmati naon apan Kanjeng dalem nyarita kieu cenah. Pangrango katari kolot, Jatayu geus kapiuhan, Cianjur katalanyuran, Bogor jadi pamogoran. Kolot eta. Bener teu? Bener keuneun teu? Bener keuneun teu? Bener keuneun katalanyuran. Kunaon katalanyuran? Hei, pantalanjur. Gunungna rarut-rut. Sagarana saat. Pasirna bulistir. Bener teu? Endahna Cianjur, ruksak patuliksa, kulantaran naon, laku lampah manusa nu ngeusianana, pamingpin nu ngatik rakyat. Jadi tugas Kang Dedi naon? Mulangkeun Cianjur supaya manjur. Naon cenah? Cianjur supaya manjur pertanianana. Balik deui kanu mina padi leres teu? Mina padi boga naon? Boga lauk, boga beasna beas pul. Beas anu pang alus-alusna sajagat Nusantara, nu pangeunah-ngeunahna, nu pang mahal-mahalna beas Cianjur. Singgula di terus awewe nu pang mahal-mahalna ulah. Si ibu ka mana wae. Nu pang alus-alusna nya seungit, nya liket, nyangen. Jadi beas Cianjur teh seungit liket pedo. Bener teh? Bener teh? Beas Cianjur teh seungit pulen pedo. Naon cenah? Seungit pulen pedo. Jadi eta ikon beas Cianjur teh brandingna ta Pak Bupati seungit pulen pedo. Nya seungit, nya pulen, nya pedo. Beas Cianjur. Beas Cianjur. Sawahna mungkin eueuh. Nu melakna mungkin saeutik. Bener teu? Datang ke pasar beas Cianjurnya palsu. Bener? Beas Cianjurna lain seungit bau hapeu. Lain liket bear. Lain pedo camutrak. Jadi tugasna Pak Kadis Pertanian kumaha ieu parentah
bulan November, bulan Desember, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat nyieun deui konsep percontohan pengembangan beas paritas Cianjur nu unggul supaya naon tong ngadaguan lobana teu kudu ngadaguan beratna saeutik mahi loba nyesa keprok teh Cianjur sanajan teh na aya ti belah wetan tapi tetep teh Cianjur nu eusi nama di mana eta teh Takokak di mana cenah teu kaharti ai ngaran daerah Takokak ai penghasilan teh ya asup 7 keajaiban dunia di Cianjur naon ai daerah nangarana Takokak ai penghasilan teh ayeuna tos mengawitan dibangun jalanna jadi kumaha kaharep ayo Dinas Perkebunan kudu ngarehabilitasi deui lahan di Cianjur Selatan mulangkeun eta kebon anu karosong pastir nu bulistir pulangkeun deui pelakan teh Takokak eta ikon ta alus teh Takokak naon cenah teh Takok hebat teu teh Takokak naon deui cenah pulangkeun cenah Cipanas kudu caina panas deui bener teu lamun Cipanas kudu caina panas deui wayahna daerah nu gundul tadi wilayah Cipanas lamun aya banjir di Cipanas teu kaharti bener teu banjir di Cipanas kaharti teu tekaharti banjir mah di Karawang, di Subang, di Bekasi, di Cirebon, di Indramayu kitu ge ulah sabab naon pan keur dibeberes saluran caina bangunan liarna dibalikeun deui kasarakan pangbalikanana meh tanah Sunda tanah Jawa Barat gemah ripah repeh rapi reaketon buncir leuit loba duit bruk di juru brok di panto ngalayak di tengah imah di pipir aya petikeun di kolong aya si jago na parango aya si jamrong leres teu ieu naon ieu teh konsepna Pak Bupati di daerah gunung geus konsep bantuan imah ti provinsi imah panggung nu jangkung kolongna kudu 2 meter tujuanna naon meh indungna bapakna budakna ngaringu hayam deui leres Cianjur mah hayam lain di ala dagingna ngajajar di imah Kang Dedi aya 30 hayam Cianjur teu di ala dagingna di ala sorana jadi orang Cianjur mah sora hayam ge jadi duit. Benar? Ku subur-subur. Nah, ieu teras ka dituna kumaha? Ti ayeuna barudak Cianjur baralik deui. Ulah sok gengsian. Bener teu? Nu melak enteh diajar deui metik enteh sabab enteh teh industri strategis. Anu melak pare sok atuh marlak pare deui budak awetong era-era sia mah ngajual beas meuli skincare tuh balik mending keneh beungeut kokoloteun tapi boga beas, boga sawah, boga kebon, boga duit sia daripada beungeut herang ngajual diri sia. Bener tak? Bener tak? Indung maneh beungeutna kokoloteun aya titinggalna sawahna aya kebonna nyakolakeun barudakna tepi ka perguruan tinggi bengkung awakna menekung jiwana kanu agung hatena budakna jarucung sakolana tamat SD ge henteu maneh lulusan SMA perguruan tinggi skincare kawin ngajual kebon sia teh era teu anu ayeuna anu palinter ngadatangkeun atawa ngaleungitkeun
ngadatangkeun ngaleungitkeun ngaleungitkeun ari pendidikan kudu ngaroba sikap manusia nu kumaha marusa nu ngaleungitkeun manusia nu ngadatangkeun manta kuring nyebutkeun pendidikan teh bentuk karakter manusia lain urusan studi tur kanu beus lain outing kelas nyewa beus lain eta tapi ngabangun karakter diajar micen runta diajar ngurus runta diajar ngumah piring diajar ngumah wadah diajar maraban doma diajar maraban hayam diajar maraban bebek eta teh produksi dasar negara ye nu ngingu doma ngangon doma cantang tuh tapi kakolot jadi tukang ngangon domba engke boga perusahaan domba anu purah ngurus sapi engke boga peternakan sapi anu keur budakna rajin bengkung tanur engke boga areal sawah nu lega saha eta teh pan ieu ngalakonan kunaon Kang Dede meuni apal urusan es pan urang mah pernah dagang es kunaon apal urusan langlayangan pernah dagang langlayangan kunaon tukang rokok SMA kelas 2 dagang rokok ngasong tapi teu ngarokok ngojek, ongkos ngajegang, ojek, macul, ngurus doma SMA kelas 3, Dedi Mulyadi boga doma kene, aing mah beger teh telat. Kunaon telat batur magaraya, buukna aralus, diklimiskeun ke belah dieu, make tanco. Aing mah teu kabeuli tanco make cai kalapa. Oh. Gaya ngirim surat kasih kokom teu ditarima, kasih euis teu ditarima. Telat aing. SMA tamat eueuh hiji-hiji acan nu daekeun. Ce ayeuna mah pan alhamdulillah daraekeun. Daekeun soten bubuhan aing gubernur we. Tapi naon kaprihatinan barudak ngora eueuh jalma anu nangtung nu nanjung lamun teu kuru cileuh kentel peuji bener teu naon nu leungit di budak kora ayeuna kuru cileuh kentel peuji gengsi diheulakeun ka era digedekeun kabeuki teu eureun-eureun robah. Di Tiongkok anak direktur perusahaan jadi pelayan toko. Anak pejabat tinggi negara anak ngepel. Anak mini nu boga rumah makan jadi purah ngumah piring di Cianjur anak Ceiro. Bener teu? Indungna kuli metik ente anakna kudu make skincare nu 600. Bonceng motor. Ngomong nah hai guys anjir sia ngudag-ngudag aing ge unggal poe Kang Dedi dah yang TikTok na loba nu ngalaik ya Dedi Mulyadi ayeuna dikenal di media sosial ku naon ku gawe ku apruk-aprukan ku puasa nu teu eureun ku mipir pasir, nyorang jungkrang, ku dicarekan, ku dicabok, ku diancam. Jadi ayeuna teu ujug-ujug kieu jelema ribuan nyambut Kang Dedi. Teu ujug-ujug ieu teh panjang lalakonna ujang mantak aing na panggung sok ceurik. Kunaon ceurik? Gusti geuningan aing teu tepi ka abad kieu, tepi ka kaayaan kieu. Ngabayangkeun di baheula di Jayagiri, hujam bomblang jam 8 peuting manggung sisi laut jeung rombongan ieu. Aing nu lalajona ge eueuh kudu dihalau-halau heula Jayanti jadi kalakonan papa Cianjur apal kabeh ta jeung bapana ieu almarhum nyaho harita mah encan teh ka di ayeuna mah teu kudu nyeun acara kamari ka imah mantan pinuh puluhan ribu bener tuh. Iya, mawa nyihiang. Iya,
Tuh, bukan. Kita itu tetap harus mencintai lingkungannya. Jangan pernah ada kebencian. Karena orang yang di hatinya benci dia tersiksa selamanya. Aduh. Tapi orang yang di hatinya selalu ada kegembiraan dan cinta, maka wajahnya selalu memancarkan aura dan sinar harapan. Mantap. Mantap. Jadi Cianjur hayang maju, lamun hayang maju ya gubernur ayeuna dengekeun ti ayeuna. Hei, lamun aya kepala sekolah SMA negeri, STM negeri, aya pungutan, laporkeun wae tah nyieun tak komen di publik, speak up lewat media sosial, dieureunkeun ku aing. Naon sababna ieu nagara geus nyiapkeun nek madrasah aliyah negeri ge sarua, geus aya BOS, geus aya BPMU, geus rek naon deui atuh mungut wae. Naon sababna duit mah moal mahi-mahi saeutik mahi loba nyesa. Kolot urang ge baheula nyieun pasantren teu mungut-mungut, jarade budakna kiai gede. Da pendidik mah keprihatin tapi inget sia ka indung bapakna, ka anak-anakna nagara geus ngaluarkeun duit sia. Jangan pendidikan aing tepi ka teu sare-sare mikiran supaya rakyat Jawa Barat sarakola. Keun bae aing dihina, keun bae aing digugat asa rakyat aing sakola. Tapi inget, nagara geus mere biaya, ulah maneh sia lu unggah adat. Ai sakola gratis, ai handphone 8 juta dijiwir ku aing sia. Ai sakola gratis, ai motor nu mahal, ai sakola gratis, ai baju nu mahal, ai sakola gratis, ai bekal 100.000 sapoe. Jangan naon sakola gratis, ai biaya sakola leuwih mahal tibatan ongkos sakola. Teman. Hei, ibu-ibu budak nu nanjung kulantaran diogok ku kolotna, gagal pendidikanana, bohong. Ibunya budak dipangmelikeun motor, ibunya budak dibere HP, ibunya skincare dipangmelikeun ka salon dianterkeun, budak diogo-ogo. Ibu lainnya tapi ibu geus ngagebruskeun ka anak ibu. Eueuh jelema anu nanjung kulantaran beuteungna kembung eueuh. Jadi ti ayeuna kuring ngingetkeun ka kolotna, kade, kolot ulah sieun ku anak. Ya, pertarungan kuring mah teu jauh, kuring tanya ka nu ngasuh niang, jeung niang aing mah pertarungan. Unggal subuh, bimiti sakol, ku aing dihudangkeun jam 5. Aku enggak mau sekolah. Aku mau tidur lagi, ayah. Ke aing kieu. Si aing sok. Mandi kamu. Molotot. Asupkeun kamar mah diguyur. Ceurik mun batur moal tega. Guyur ku aing. Mun batur mah moal tega. Hayo di baju. Hayo aku mau sekolah. Hayo teu bisa di baju. Aing geus datang kalau nak nu sapeda. Hai. Seuri deui ambrok jeung si Idan. Idan. Si Idan halus. Halus milikna si Idan ngilung wae jeung nihiang. Kunaon Kang Dedi kitu? Anak pejabat sakolana ulah ngahiji jeung nu beunghar eueuh manfaatna. Anak pejabat sakola ngahiji jeung rakyat. Naon sababna? Nihiang lamun piknik embung sorangan. Niang, yuk urang kasih wood. Ayo ayah, tapi ajakan babaturan 2 kelas. Atuh 2 bus. Tak gitu. Eta manfaatna. Nu beunghar ngahiji jeung nu miskin meh aya manfaatna. Pejabat ngahiji jeung rakyat meh aya manfaatna. Anak nu beunghar sakola jeung anak nu beunghar pabeunghar-beunghar. Anak pejabat ngahiji jeung anak pejabat kalah teu akur paluhur-luhur tangtung. Nu jangkung ngahiji jeung nu pendek. Nu mun bisa mah nu jangkung kawin jeung nu pendek. Nu hideung kawin jeung nu bodas. Nu irungna mancung kawin jeung nu pesek. Duda kawin jeung parawan. Oke. Oh, duda kawin karana.
atuh eueuh buruhan ka nyeri atuh. Randangeunna. Nya nya randangeunna ceuk nu ngeunah. Henteu. Oh, arek randa arek parawan nu penting mah hatena. Eta mah heureuy. Mending keneh ka parawan geulis daripada ka randa goreng. Heureuy we. Jadi amanat Kang Dedi naon siap percuma aing nyeunaan jalan aralus sagedeung di pokona 2026 Cianjur jalan aralus geus lah. Percuma nyen jalan aralus lamun dipake babalapan. Ngomong ka bupati atau ka aing. Ima kabeh we urang Cianjur eta konten kreator. Bupatinya kasep, gubernurnya kasep, jalannya butut. Aing teh. Bupati geus lapor, tos beres. Ibu jalan naon goreng? Jalan kabupaten. Jalan kabupaten, Jaran Baros Pak Bupati. Pernah PJU na tamahan. Batu Jaya terus kabeh geus. Pokona kieu lah, jalan goreng maneh ngomong na medsos kabeh sok ngaromong. Bari di video jalan napek aing mah. Bari nage KBG Pak Dedi jalan goreng. Iya Pak Dedi aya runtah. Mah gelo cai aing. Kabeh we Pak Dedi. Iya Pak Dedi aya banjir. Iya Pak Dedi ieu susukan meuni kotor kieu. Iya Pak Dedi salaki aing teu gawe-gawe bawa ka barak Pak Dedi. Tong boro budak bangor ku aing mah pamajikan bawel dibawa ka barak ku aing. Kabeh we Pak Dedi aing mah. Mending lamun urang Jawa Barat eta urang Kalimantan lapor Pak Dedi di sini enggak ada studi banding. Nah di Kalimantan ceu urang teh mah. Naon? Kumaha? Rana teu laku. Ya Allah ya Robbi. Si ibu Rana teu laku. Bu gampang isukan make celana jeronggut jeung beha leumpat di jalan. Piraku ibu nu ngudag-ngudag. Nu gelo. Ya geus urusan jodoh pati bagja cilaka Gusti nu ngatur. Insyaallah ibu Rana teu laku datang ke kantor bupati. Naon mak? Cager, mak teh ti mana? Ti Panembong teh nu mana teh poho deui loba teuing jelema teh Anu naon anu dikorbankeun? Naon mak? Anu dibere duit. Dipake naon duitna harita? Meuli beas. Terus naon deui? Ngomong lain seuri. Tuh rupa-rupa. Ya moal aya pemerintahan model kieu, pamimpinna nyarita rakyatna nu mawa sepanuk, nu itu nu ieu sagala rupa. Aing balik di bekelan, surat geus ngabuburug di imah. Datang ganti jalan, ya anak abi teh cenah ijazahna can katebus 3 taun Pak Dedi. Bapakna saha? Aya. Nah nu nyieun bapana nu nebus aing. Geus cicing heula ieu lain urusan ieu heula ketenang heula nyaho. Geus nyaho eta urusan eta mah. Geus tenang. Cicing. Ayeuna mah lain urusan sepanuk, ayeuna urusan bodor. Urang kumaha carana bahagia. Oke. Engke Pak Bupati bakal dibere tenaga ahli. Khusus ieu jalma purah ngarengsekeun masalah-masalah. Setiap masalah direngsekeun ku manehna, setiap masalah direngsekeun ku manehna. Ieu jelema hebat. Ieu jelema rek diangkat ke bupati, gajina ge cenah bupati wani 100 juta. Wani cenah. 10 tahun. Coba ya karunya orang ini rapih ya, aduh itu belah itu, hai itu di stadion beres, pokoknya tenang Cianjur mah diperhatikan.
Adaan pengumuman Bapak Bupati ya. Itu nanti jalan-jalan penghubung kabupaten model anu ti Purwakarta ka Cianjur lewat Maniis. Eta tanggung jawab Deddy Mulyadi. Naon sababna tanggung jawab Deddy Mulyadi? Karena jalan itu penuh dengan kenangan. Oh. Parantingan ternihiang. Ya, Aduh, aing teh datang ka dieu teh hang. Urang teh datang ka dieu teh nitah ka tokoh nu bisa ngaberesan kabeh masalah di Cianjur. tenang. Beres, Queen. Beres, Pak. Tenang. Beres kumaha? Beres, Pak. Naon maksudnya beres kumaha? Apaan biasa lagi gitu? Siap beres, Pak. Oh, eta mah paberes. Gitu. Iya, Pak. Waduh. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ini wajah pendusta, wajah pendusta. Sini kamu. Kira-kira apa, Pak? Ini yang disebut dengan wajah penipu. Penipu kumaha? Wajah penipu. Emang apa masalahnya? Ari Pak? beungeut teh kudu ngagamarkeun laku lampah. Emang laku lampah wing kumaha? Beungeut model bupati, Nya. wakil bupati, Beres. wakil wali kota, anggota DPR, Nya. anggota DPRD provinsi. Iya. Beungeut karasep, Karasep, bangor, wajar, nu Bang- kasep. kasep, Heeh. Bangor. Pamajikanana loba wajar, wajar. kasep. Kasep. Pamajikanana loba wajar, duit nage loba. Heeh. Iya banget siga beurit kamandian. Banget. Ye, jin ningali maneh. Rek ngagoda maneh teu tulus balik deui. Nah, Jurig di kuburan, nek nyingsieunnan maneh, ningali beungeut maneh teu tulus sieunneun. nah. Malaikat rek datang ka maneh rek nyambut nyawa teu tulus. Karunya. Atuh ulai. Iya banget ye. Beungeut model kieu bangor ka awewe teu pantes. Kela nyebut bangor asa aneh nyebut bangor. Uing mah teu bangor. Maneh teh Nah. ceuk sastrawan mah Nya. lalaki langit lalanang bejad. Jagat, Pak. Maunya bejat sih. Lalanang bejad. Nah. Tukang meting dinu gelis, tukang monok dinu denok, Nya. tukang anjang dinu lenjang. Nya, Pak. Eta teh maneh ohang. Ulah nepi ka jadi gosip gede ieu. Ya, Raja Pajajaran, Ya. Nunamina Kanjeng Prabu Siliwangi, Mohon. Sri Baduga Maharaja, Ya. Jaya Dewata, Niskala Wastu Kancana, Ratu Haji, di mana-mana aya patilasa. Pati rasa. Patilasa teh aya batu satangtu, Mohon. aya cai sabal. Sabalong. Ari sia di mana-mana ninggalkeun mantan. Nya mantan we muren katararipu. Sia mah di Subang ninggalkeun mantan. Hiji. Jeung budak lalaki. Hiji. Di Sukabumi sia kamari anak sia aya di nyusul. Dua jeung eta, Pak. Di Cimahi sia mah. Oh, tilu eta. Di Banjaran sia mah. Opat jeung eta mah. Di Majalengka. Tah dua jeung eta jadi ke Jadi sia ieu lalaki goreng patut meninggalkan berapa mantan. lima, Pak. Empat, Pak. Empat. Jadi maneh mah kawin reuneu mangkat deui, kawin deui reuneu mangkat deui, kawin deui reuneu mangkat deui, kawin deui reuneu mangkat reuneuh deui. Nah, sia mah cos di ditu. Cos di dieu. Lila reayana. Coba dong. Jadi manusia itu bercerminlah pada diri, berkacalah pada wajah. Agar dirimu bisa mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Itulah. Cermin lagi eueuh, Pak.
Aisyah kunaon eueuh? Para rupus. Ningali beungeut wing siga kieu. Coba introspeksi dong. Kalau laki-laki gagah, punya kekayaan, punya jabatan, punya kekuasaan, itu baru jadi playboy pantes. Pantes. Iya mah goreng rupa. Aisyah mah ningali banget sia. Allah eta huntung nih paburantak itu. Jadi uing kudu introspeksi. Introspeksi dong. Maunya aya laki romantis kawena. Say. Mbet say teh meuni huntu tempoeun. Coba mana mun kawe ngomong gitu. Say gitu sageun. Say. Aisyah. Aing mah panjelema teh seuri kunaon eta awe bogoheun ka sia. Nya teuing ngatu tanyakeun ka awewena. Kalau lebet say teh huntu teh katinggal ka bae ngaborela. Ngaborela. Heeh. Aing mana coba sayang. Sayang, aku padamu. Bayangkeun. Nya, teh kudu dibayangkeun Palu. Aing mah geus kabayang kieu hang. Ngi seberapa kali ngomong gitu tapi sok rame wae. Nah tuh. Sia pamajikan sia keur nangkarak geus tataranjang. Datang sia. Pan meureun kudu nama romantis ningali teh. Heuh pamajikan teh bor-bor nafsu ningali sia kalah seseurian. Pan banget sih mah ieu hang ieu nyang beurit geuning ningali sia mah seuri komo jelema. Mau apa? Ieu beungeut maneh mah hang. Memang kebayang majikan maneh keur nangkarak ieu maneh ngodomang. Hah? Ningali maneh beureun celeuketeuk seuri. Teu Pak. Aing mah kabayang sok. Teu teh seuri. Kumaha sia? Dipoekan atuh. Listrik nggak dipareman. Jadi poek. Nah terus ai cerai kunaon? Ah? Gara-gara dicangkeun. Eta Begitu dicangkeun. pas dicangkeun ala ya congcorang. Aduh, hang. Ya, Pak, maksudnya teh justru eta hebatna. Hebatna teh. Apa yang hebatnya? Kalau kamu itu tampan, Iya. hartawan, Iya. dermawan, Bener. wah baru hebat, banget rujat gawe nyandung. Lamun nu kasep nu beunghar boga jabatan Boga harta, boga wanda, boga kawasa, nu panah hade hade rupa, hade wanda, hade tata, hade basa. Oh, Cianyu. Eta bener. Eta pantas. Heeh. Nah, atuh pa tadi pantas-pantas. Naon asup? Har. Eta nu kitu teh pan. Ih, aing mah ampun. Maksudnya Hade wanda, hade rupa, hade tata, hade tahta, hade basa, hade basa, hade harta. hade harta. Heuh naon? Nah, anu kitu buat ditinggalkeun ku awewe. Ah, Cianyu siang ngomong ulah tarik teuing. Siapa nyuat-nyuat teh aing? nah sih. Cicing. Emang aya lalaki nu kitu? Nah, ya. Oh, boga harta, Nya. boga wanda, Heeh. boga kawasa, ditinggalkeun belegug. Tah. Beleguk teh. Jangan naon itu kaharti. Teu kaharti. Mending keneh goreng siga ohang. Iya dong. Bukan ditinggalkan tapi meninggalkan. Ah, ini tuh dong. Dan itulah laki-laki durjana. Nah, dulu. Aisyah lalaki nu sok ninggalkeun teh lalaki durjana sia teh. Tapi kan dia bertanggung jawab terus, Tapi Pak. kan saat nanya bertanggung jawab, luka itu tidak susah untuk disembuhkan, Hang. Iya sih, tapi hari masalah, ya mau orang mah tara curhat. Emang si Eta sok curhat? Curhat? Waduh, curhatna kumaha? KDM? Oh, curhatna KDM? KDM. Teh Naon di mana-mana teh KDM, Bapak Aing, KDM, Bapak Aing, KDM, gitu teh. Oh, Eta teh? KDM teh curhatan. Oh, naon Eta KDM teh? Kang Duda Merana. Aya Bihari, aya Kiwari, aya Poe Isuk. Poe Isuk. Ada kemarin, ada hari ini, dan ada hari esok. Kemarin Kang Duda Merana. Ya kan? Terus? Hari ini Kang Duda Kang Duda menyala. Hari ini. Besok Kang Duda merajalela. Di tangan Duda Jawa Barat bahagia. Iya.
beres lah kayak gitu mah. Ngadukung tah kasih KDM telah. Aing mah. Sobat lain kuna naon. Lebih daik jadi duda merdeka. Merdeka. Daripada jadi suami menderita. Aing ngomong culang cileung. Ngomongkeun awewe, ningalieun ka kamar we. Bising keluar majikanana. Teu hayang teh. Aing mah jabatan aya. Heeh, geura ayana acara tuluy. Heeh. Si eta si Wabub ningan. Kumaha si Wabub kumaha? Si Wabub kumaha? 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 Nya da anger. Di mana mah di Ciwir kumaha majikanana. Aing mah elehan amit-amit. Api ye. Mending kene ohang atuh. Mending gua doang. Aya nu sakolana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri diajar baris gogok. Baris. Ku. Gitu. Gitu. Ku pamajikanana. Kali Pak. Ngampun. Itulah enaknya jadi duda. Iya dong. Gua Pak Bupati Cianjur ngomongkeun awewe di meja ningalingan teh. Waduh, itu teh keluar. Wat ruas. Hah, mah. Oh, amit-amit. Tapi mah heureuy. Tapi heureuy. Pak Bupati Cianjur mah kan dokter. Dokterna dokter. Dokter kandungan. Kandungan. Ya, dokter kandungan mah nya lamun dihaukan ku rakyatna. Pak Bupati. Siapa ya? Angkatkeun nih androkna digitukeun. Oh, Ceu Tati. Keprok atuh bahagia teh. Aing disemprot di wae komisi. Tah Ada eta mantu. Da ieu mah kan urang mah bahagiakan aya nu tersinggung teh warga di dieu. Ibu-ibu tersinggung teh. Terus urusan cinta ada satu hal yang harus didengar, Hang. Ini penting. Iya, curhat. Dengar. Oke. Bukan curhat. Oh, bukan. Begini. Laki-laki itu mendekati wanita dengan 1000 cara untuk satu tujuan. Laki-laki itu mendapatkan wanita dengan 1000 cara untuk satu keinginan. Nu kitu lah. Bener teh, lalaki mah kur kitu pan. Bener. Pasek udah gogoh, ngarayu puputeran segala balanya, nges, gitu. Iya. Bener teh, Hang. Wanita mendapatkan laki-laki dengan satu cara untuk 1000 tujuan. Oh, benar. Kakara kaharti. Kaharti itu. Benar. Wanita mendapatkan laki-laki satu cara untuk 1000 tujuan. Loba kahayang nasi tahu emang. Udah geus kumaha dari citakeun laki-laki. Lalaki mah ukur kitu hungkul hayang awe mah teu kitu hungkul. Baju kudu alus, skincare kudu mahal, imah kudu alus. Berlian kudu alus. Loba kahayangna. Bener teh? Berarti kari menyatukan kalau benar-benar cinta. Tapi ingat, wanita itu dimengerti apa yang diinginkan. Gampang awe menukir ngamek bere duit jempling. Nya. Lamun ngagenyuk we 5 juta kitu nya dina ieu itu. Papa bade di anu yo bade cai herang, cai panas mangga dipanggilheurkeun. Lain ngelemeng we isukna 1000 di dieu. Mah, Bapak balik. Geuleuh aing. Hayang kopi ninyu we sorangan. Amit. Ya Tuhan. Ya. Penyanyi saya dong lihat Hang. Aduh. Hai. Lihat dia, lagi gelisah dia. Iya, gelisah. Hai. Dia teh ingin mencintai aku. Asik. Tapi dia takut aku tinggalkan. Masuk. Kamu kan katanya playboy. Hah? Katanya kamu playboy. Iya.
mendapatkan banyak wanita dari berbagai tempat. Ya. Kamu mampu nggak menaklukkan hatinya? Aing ditantang kieu mah asa harga diri kudu iya. Mampu nggak? Nah, Kamu membuat dia untuk terjatuh dalam pelukanmu. untuk apa? Hah, hah. Maksudnya pakai apa? Oh, Cianjur. Cianjur. Hmm. Tuh kudu Cianjur. Make tembang. Tembang. Oh, oh. Beladi tinggal lu, kali itu ninggalin hang. Tuh lo penuh gelis. Hai. Semua yang cantik boleh aku lihat. Aku Seluruh yang cantik di Cianjur boleh aku lihat. aku lihat. Yang tidak boleh adalah Bapak Bupati. Jangan dong. Jangan ya. Kemanapun dia pergi ada yang mengawasi. Awas ya. Ini barang hati yang hirup. Sarwana aya Bobi sarwana. Iya teman. Ya. Wajah mulai ganteng-ganteng lahang, elek usia kelakuan mah. Buranggut kasip ki elek usia kelakuan mah. Elek BG. Mending siga sia we beungeut melahang, merdeka. So. Sia ulah wiwir nyahoan sia. Ganti sate ganti. Teu moal ayeuna mah. Ganti sate. Cia aja geus seung nyahoan bosaneun. Si rasa si anu nuti